warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan duka tarunduh duka narungtut sarare. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Wios bade ngawaler araya nini aya aki-aki parawan second nawan ari second teh rongsok barang kurut mustakmal termasuk awewe kurut teh rana lain rongsok ucos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angarlah punten salapan awewe lalaki mah ongkoh loba tapi loba nu teu nyora. Ditingali-tingali teh kareu bingung abdi mah disebut cengcelengan da aroyag disebut jelema hirup teu nyora. Sok akang sing puguhnya mumpung kakarek ngawitan mun rek nyora kaluarkeun sora teh mun rek maot sakali mi puguh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa arama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ehona alitan kang cobi upami nu ieu sarona diaktifkeun. Al ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Ajib heup. Nuhun nya. Aduh tukang salon doakeun sing ka surga. Tong kagok sing jeung salon-salonna ka surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famarrogiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pinarengan widi Gusti nu maha suci nu ngancikna jeroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Ngalangkungan jatuh keramikna Neng Sinta sareng Asep Yoga putri Bapak Nunung Sobana sareng Ibu Popon Hanifah. Ieu acara dipolah ti anggalna ku sadaya keluargi sahibul hajatna.
Pamugi dina ieu wengi ayeuna urang sadaya nu hadir sadayana di antawis nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka rakyat, aparat desa di hadiran ku jajaka jeung wanoja di oyeuban ku duda jeung randa. Maksad taya kajaba urang rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Moga-moga nu hadir dina wengi ayeuna sing payus mungguh Allah Ta'ala. Di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa, moga-moga di akhirat jara di ahli surga. Ya Robbal Widi ti Gusti nu Maha Suci dina ieu wengi kempelriung sadaya kadang wargi. Bingah dina hati sanubari sabab dina ieu wengi nu hadir rupi-rupi jalmi sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinarang istri kaum buruh, pegawai negeri, padagang sareng patani. Oge aya para ulama sareng para kiai utami dina ieu ngaji di oyeuban ku pemain inti. Nu geus teu birek deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Maksad angkat ti bumi disakseni ku langit sinareng bumi rek milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Parigi. Sok sanajan bapa nunung ka abdi tepikeun kaki wari encan mere cai kopi. Mugi-mugi keur urang sadaya nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi. Ya Robbal. Ibu sekali deui ibu hoyong ka surga. Dieu bapak aleuy suara si eta kala suara jin. Bapak geus lamun baralik we. Abdi mah da aneh ce ari nanya ka lalaki mun sok cadu nyora. Mun kana udud riweuh. Cicing. Nu keur ngalepus tong di pareuman. Kaciri ka ngebul. Jeung akang mah jang jadi kusek-kusek. Nyaah Kang Mubadir panjang kene sok. Mending kene capit kenyot saerepna. Naon sababna rokok akang udud akang teu matak ngarugikeun ka abdi. Nu ngaroko akang nu nyeungeut, akang nu ngenyot, singkom pakatu ece nu batuk, nu gering, nu paeh. Ka mana eta cik atuh mawa keresek. Riweuh pisan. Tuh kaditu engke majalana jeung atuh sing salamet nah. Sing tong balik deui, sing ditampi iman Islamna. Sakali deh ibu hoyong ka surga. Bapak aduh si eta kakarek nyora barengan saeutik. Ari bapak hoyong ka surga henteu. Salaki ece teh tanu keur udud. Sok salaki ece udud. Jawab ce lamun ningali salaki udud wae rudet henteu. Tah Kang. Keur daremo ya. Ieu pengakuan korban ya. Cik ece lamun ningali salaki ece udud wae rudet henteu. Pusing henteu. Sunel henteu. Sok dicaram ku ece. Sok ngagugu tara. Sok ngawaro tara. Tah si ibu teh keur haharewasan nanyakeun kopi teh teh. Tuh ke asisten abdi aja. Meureun cenah sok naon kopina kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Geus lah acekeun bae antepkeun salaki. Komo lamun dicaram bari teu ngawaro, leheung lamun ngawaro, palebah teu ngawaro, kalah nyarekan ka ece nu nyaramna. Tujuan urang mah karunya salaki teng udud teh bisi gering, bener? Tapi eta salaki kalah malikeun lah, loba omong. Nu udud nu teu udud ge anger paeh. Tah komo lamun nyebut kitu keun antepkeun ece salaki sing tuluy udud sapaeh. Kopi. Nuhun Mang Nunung.
Ya tunuh teh teu aya da terus aya kopi. Ngan ieu ya tuur leuleus. Ari leuleus tuur mah sanes ku kopi tapi ku Pocari Sweat. Punten Mang Nunung sanes nyuhunkeun ngawartosan. Tapi abdi teh ti ditu mah poe teh leuleus eta. Lembur naon ieu teh namina Ibu? Ciherang. Desana suka senang. Jadi sararenang we nya ece mah. Ah boro-boro da katingali jiga nu keur bararingung. Aya nu keur bingung. Bobo eta tiung can lunas. Da kaciriceun nu can lunas mah nyengsol. Tuh da diomekeun. Ci atuh ngerakeun ke diomekeun. Geus lunas lah. Aduh Ibu mudah-mudahan sadayana ibu-ibu bapak-bapak nu hadir dina ieu wengi ngalangkungan acara Bapak Nunung sareng Ibu Hanifah. Iya Ibu wengi-wengi Masya Allah meni kompak ieu jamaahna Ibu ti bumi ka dieu ikhlas. Dipaksa ku Mang Nunung, dipaksa ku Ibu Hanifah, atawa Ibu mah dihadiahan, diburuhan, dibere duit. Cek boro-boro. Nu puguh mah kuring mere duit ka Nunung. Dan Nunung teh hajat jadi kudu nyamungan. Ngan punten Ibu sapali katerangan hadis Kangjeng Nabi saha wae nu angkat kana pangaosan sateu acan sampean Ibu dilengkahkeun sateu acan panangan Bapak dikepatkeun tapi dina hate terus aya maksad bade angkat kana pangajian maka dosa Ibu Bapak terus dicatat ku Allah dihampura dosana. Alhamdulillah angkat kana ngaji mah jadi ibadah, lempangna jadi ibadah, lengkahna ge jadi diukna oge jadi ibadah nundutan. Cok saha? Aduh, kasih oco. Ini padu calangap. Di mana mangge dalilna? Oh kios ece salaos ayeuna ece dipaksa oge teu nanaon tapi urang da ka dieu teh ladang maksakeun hayang naon urang ka dieu sanaos ayeuna Mang Nunung teu muruhan tapi yakin ece nu dipalar hayang buruh ti Allah ternyata Allah tos masihan buruh keur saha wae jalmi anu angkat ngaji urang suka senang ku Allah bakal dibere jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah Ibu apal henteu jalan ka surga? Sok geura urang bejaan. Kamana mah ece jalan lain kitu. Eta geura ece teh matak ye sing harideng jeung sing rarajin. Nu kieu teh ye ece ulah ngan ukur dicekel teu puguh. Ieu teh aya mangpaatna jeung loba madaratna oge. Lamun Ibu ece hayong apal jalan ka surga tinggal buka dina ieu naon ieu teh ngaranna? Pasantren. Ieu teh ngaranna pasantren al-interneti. Di jerona aya kitab ngaranna kitab Al-Google. Sok ajaran ku ece bisi teu percaya ketik dina eta kitab Al-Google. Apakah eta kitab Al-Google akan mampu menunjukkan ke ece akses menuju jalan ka surga? Lamun geus dijudulan jalan ka surga pasti aya nu ngabejaan muncul jawaban saha nu ngajawabna Ustad Ali Yutubi. Lamun geus dijawab ku Mama Kiai Al Yutubi menyebar luas dibaraca ku urang suka senang saha nu macana lolobana nu macana ibu-ibu ahli Facebookiah jeung ibu-ibu grup WhatsAppiah. Kumaha cenah Mama Al Yutubi kamana mah ece jalan ka Jogja kadieu mah akang kapalih wetan kamana mah ece jalan ka surga kadieu mah alah ibi kapanga kompak-kompak kang kapanga kapanganaran sih itu mah amit-amit pas alia teuing ti mana manggih dalilna eta buat jalan ka surga jig-jig kapanganaran
Kang mah yang nyusul abdi meureun. Jalan ka surga mah kapal ngaji. Emut ibu ari ngaji bahasa kirata ngahaja-haja neangan aji ari aji pangaji harga berarti ibu bapak nu angkat ka dieu ieu jalma anu geus jadi jaminan ti Allah nu meunang harga naon harga jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah. Bu dugi ka jam sabaraha ieu ngaosna? Siap dugi ka jam 12? Dugi ka subuh siap? Dugi ka enjing siap? Alhamdulillah Pak RT, ibu-ibu orang suka senang masa daya nage ahli ngawadul. Ya nu ngaji tapi kon ka isuk. Sok aya aja di dia pengawasan mingguan. Marhabaan, solawatan, muslimatan, yasinan, tahlilan sok aya. Mun aya nu maraot sok taraklil. Atau bisa nu maraot eco ya. Tak iya aliran sesat nu kieu teh. Ih ari nu maraot tarahlil nu hirup arudud piraku eco. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Asa ibu nu dipihormat pengatur acara penertib wanci pangalas calagara master of ceremony nini nyebutna protokol. Mana protokol deh? Oh kahanap, kada bisi ragrag ka balong. Daya tengah ngaji teh sisi balong aja. Nu dipihormat kersana para kiai, para ajengan, para ulama. Aya di dia kiai, aya di dia ustad, aya di dia ajengan. Iya nu dipengker saha aja santri? Santri ti mana? Al Khairiyah. Ari santri teh mani karasep. Laluis ngamun dibuka bajuna budug. Cing aja ulah sok dipoyok tak ieu teh sanajan budug subhanul yaum rizalul ghad. Santri itu adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Kiai nu aya di dieu abdi bisa kieu teh ladang budug heula ece. Makana ece teh kudu atoh lamun gaduh budak betah di pasantren, teu gaduh budak di pasantren tikahkeun ece teh sing meunangkeun minantu santri. Tah ieu ge da jaromlo keneh sok dalaftarkeun. Budak ece minantu santri mah berkah, santri mah sagala bisa ece. Moal aya nu hese ku santri mah, mitoha koret ruqyah ku santri mah. Ku santri mah ruqyah apa koret mitoha teh. Pamajikan cerewet. Aulah. Moal cager Kang pamajikan cerewet di ruqyah mun arek bere rupiah. Bener cek. Aduh, iya orang teh pasti ece hirup di alam dunia. Nu diutamakan teh adalah perannya para ulama, perannya para aja. Nu ngauruk ibu dina mingguan saha? Ajengan di mana ibu ayeuna budak rek nikah pasti anu dibutuhkeun teh saha? Ajengan nu nyerenkeun panganten nu nampi panganten saha? Ajengan hamil we ece geus 4 bulan ngariungkeun tatangga saha nu dibutuhkeun jang mimpin tawasulna? Ajengan geus 7 bulan sarua ngariungkeun di tatangga nyelametkeun deui ece maca Quran saha nu mingpina? Ajengan geus 11 beteng budak teu kaluar wae nu diteang ge saha? Bidan ece. Ajengan aja si ece malieur ketembuhan ajengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toh sok atuh tepakan. Cicing mah salatullah salamullah ala yasin sadayana mih berkah acara sholawat salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah doa namugi ijabah amin iya sadaya jamaah doa namugi ijabah sing sarering angkat jaroh ka Mekah sareng Madinah
suka senang bersolawat. Hidilillah bi akhlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli. Sholawat dokter bacakeun sing berkah ibu-ibu anu nuju karaos salirana nu aya panyawat dina salirana ngariung seueur ieu jalmi aos sholawat sadayana sing damang naon nu karaos dina salira ibu diangkat penyakit ku Allah digentos deui ku sehat. Wa ril absari wa diyaiha wa ala wasobihi wasalli. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Masya Allah, orang suka senang memang sing disenangkan ku Allah, ulah didekatkan ku penyakit, senangkan sadayana, bahagiakan ya Allah sadayana. Wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Daramang sadayana aya nu nyeri tuur aya, nu nyeri cangkeng aya, nu boga hutang aya. Mudah-mudahan berkah sholawat hutang sing lunas. Tah nu amin tarik nu beda sora ciri eta nu gede tanagana. Lain salah wae kaliru ojo salah. Nu dihormat para ajengan para ulama, doakeun para kiai sing sarehat paranjang umurna amin. Nu ditukang teu amin jiga nu dendam ka kiai. Bapak RT aya Pak RT? Mana Pak RT mana? Yeuh ari RT teh aparat nu caket jeung masyarakat. Ngajina kudu kaciri Pak RT. Sabab di dieu aya jurig aya jelema. Ari jelema mah nemra kaciri jurig mah sok dinu poek. Jadi lamun RT aya ngajina tidak menampakkan diri berarti RT teh nyumput. Asa si itu mau nih bedas jurig. Sopan ka RT nyebut jurig. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak RT nu taraira tatalete, Bapak RW nu sok ranca gedek nyontohan gawe manawi aya Bapak kepala desa aya teh ya. Aya anu mana? Oh eta meuni kasep. Nu disorban sanes. Mun eta meuni melong wae ti tadi ka abdi. Manawi teh sanes kepala desa. Aduh, setiap abdi ngalieu kuwu nuju seri wae. Jadi timbul pertanyaan dan penasaran ada apa di hatiku. Iya teh nu gaduh desa di dia, nomor 1 di dia. Doakeun Pak Kuwu sing jadi pemimpin anu amanah. Ku abdi didoakeun Pak Kuwu mudah-mudahan tahun payun sing janten camat. Aminan atuh. Geus jadi camat mudah-mudahan jadi bupati. Geus jadi bupati sing jadi gubernur. Geus jadi gubernur mudah-mudahan Kuwu sing jadi presiden. Tah lamun Kuwu geus jadi presiden RT nak bakal diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan.
Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia para pamudi nu jembar ati para pamuda nu jembar dada. Yang paling saya banggakan dina wengi ayeuna adalah sahibul hajat Bapak Nunung Sobana. Ieu mah asa beda Nunung teh di abdi mah awewe. Bapak Nunung Sobana sareng Ibu Popon tah di abdi mah Popon teh lalaki. Mang Popon pamajikanana Bu Nunung, iya mah Bapak Nunung, bojona Ibu Popon. Ibu Popon urang Jawa, dalamun ayeuna urang Sunda mah papan. Santri teh kudu hafal. Bedana Sunda jeung Jawa, saeutik Sunda mah hurufna kana A, Jawa mah kana mun di Sunda atang berarti cek Jawa mah sok sing tarik atuh ceuk. Aya Mang Atang di dia. Mang Otong aya. Oh, berarti di dia mah Sunda jeung Jawa aya. Berarti lemur ieu mah ahlu Sunda wal Jawa. Mun cek Sunda nanang berarti cek Jawa mah nonong. Awas mun teu milu awas rasakeun. Oke, pokona mah ece teu nurutan ngajawab huntu nyeri tah. Mun cek Sunda iyana berarti cek Jawa mah. Nah, mun cek Sunda batal di Jawa mah. Mun cek Sunda katak berarti cek Jawa mah bangkong ijem. Kapan kotok mah hayam. Mun cek Sunda kuntul berarti cek Jawa mah ye keheul ye tong ngajerit. Sok bareng-bareng kompak ami teu era bareng mah. Ye kuwu ge moal nyarekan. RT moal nyeuselan sok ece daripada dipengkek dina hate dibekaskeun teu bisi seteruk. Sok bareng ieu mah ngabedakeun Sunda jeung Jawa ece ulah nyalahkeun ka abdi ece ulah kikieuan jawab. Mun cek Sunda kuntul berarti cek Jawa mah astagfirullahaladzim dibaledog ku turup gelasnya. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango ece ya sih cuma luasan. Teu apaleun bahasa. Ari bango teh manuk kuntul ge sarua burung ece. Jadi kuntul jeung bango teh adi lancek sebangsaning manuk eta teh. Manuk naon? Manuk sawah. Tuh taroskeun ka kuwu. Ece sakola heulan teu. Teu teh apal man teu apal bango sih. Akang kompak. Mun cek Sunda jaja berarti cek Jawa mah mun cek Sunda sarjana berarti cek Jawa mah. Terakhir hiji deui mun cek Sunda mangga calik berarti cek Jawa mah monggo. Monggo linggih ibi sing eling sing sopan piraku kuwu namu ka ibu cek ibu monggo colok mah nya ye. Lain paku tadi itu udah aliran sesat ya mah gara-gara nu marawat tarahlil jadi katamu ge monggo colok. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh hatur nuhun Bapak Nunung tah ieu danu paling berharga keur abdi mah. Abdi mah ku akang teu peryogi ku ece teu perlu. Nu diperyogikeun ku abdi mah Mang Nunung. Jeung Cepopon. Geuning ku naon kapan eta nu tanggung jawab ka abdi sepenuhna. Hati mimiti nyuguhan tepikeun kamahanan. Punten Mang Nunung biasana abdi balik ngaji mah taralengo. Punten Mang Nunung ieu mah nu biasa. Oh itu. Aduh untung aya ce. Reuas bisi teu aya. Doakeun Mang Nunung sing panjang wisubana. Ulah wa ka maot ayeuna. Sabab tuntas urusan jeung abdi. Punten Mang Nunung ieu mah punten ieu mah nu biasa. Wah ari uing ngawas teh dina mobil teh wah sagala aya. Ti mimiti beas tepikeun ka hayam hirup eta mah tara tinggalin ti mana-mana ge sok aya. Ieu mah punten Mang Nunung nu biasa. Cenah Mang Nunung teh biasanya biasakeun ti ayeuna. Ulah jiga kamari oco abdi teh rumah tangga teh geus hampir 20 tahun. Tara biasa abdi pase kamari masalah kita hampir sabulan ka tukang mah abdi rumah tangga teh cerai tah. Pasea Mang Nunung salaki ujug-ujug amek-amekan abdi uhi ngawas da salaki teu ngiring harita teh. Itu kunaon salaki teh baeud wae maca salam teu ngajawab sampeurkeun we kunaon hoyong kopi. Teu. Hoyong nenen teu hayang. Jadi
Cicing urusan 17 tahun kagigir. Kudu kitu ka salaki mojo. Semaksimal mungkin abdi ngarayu da ame salaki teh cager deui teu bae duai teu amak-amakan we. Teu hade ieu Mang Nunung cik kunaon atuh teh bet bae duai. Ti mana? Ngaos tar biasana nanya kieu. Bohong teu percaya manya balik ngaji na mobil berkat tak kitu Mang Nunung. Matak tapuntan Mang Nunung abdi mah daripada engke dicarekan deui ku salaki mending pasea teh ayeuna jeung Mang Nunung tah. Hatur nuhun Mang Nunung yang berbahagia kedua mempelai Neng Sinta sareng Asep Yoga nikahna ira ieu lu karunya rek bulan madu kaganggu Neng hampurannya Mang Nunung ge dasarua rek bulan alaun. Atuh dah hampir sami atuh dah aja tinggal acukna oge atuh panganten sareng sepuhna teh jadi pahili mana pangantena ieu teh si oreng dua-duana ge pangantennya nu hiji rek bulan madu nu hiji rek bulan alaun lah pokona buduakeun Mang Nunung ieu sadaya pengorbanan Mang Nunung harta emutan kesempatan dugikeun ka terakhir ayeuna acara demi suksesna demi nyaah ka putrana mudah-mudahan ieu sing janten amal kasayan kaum Mang Nunung. Ya Neng anu ditikahkeun Neng Sinta sareng Asep Yoga doakeun ku ibu rumah tanggina teh sing runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh ibi kacai mah tuh bener sih itu tuh tak eta si Mang tukang naon Mang tukang naon dagang kuruk mana kurupukna oh enjing doakeun nya Mang mudah-mudahan ku abi doakeun Mang sing ditampi iman Islam sing diampura dosa. Mang bade maot moal. Insya Allah bade. Oh sok atuh hos ayeuna atuh. Mumpung loba batur Mang. Aduh, lanjut ya teh. 5 menit deui. Kan heda amplop mah geus dirapet ieu. Neng Sinta ayeuna tos benten deui ibu statusna tos namih. Tadi akad nikah status Neng Sinta jadi suami, Cep Yoga Neng Sinta jadi pamajikan. Yoga jadi salaki. Neng kewajiban Neng ka salaki sanes mamah nu wajib ngaulaan tapi Neng. Nu ngana pakahan ayeuna ka Neng sanes bapa sanes mamah tapi sepenuhnya tanggung jawab nu jadi salaki. Bu, ibu. Oh cu, aya, bade ka mana eta? Oh calik, sugan teh bade, ka ditu, tadi nama hek diduakeun sing dipegat juri gitu. Tah geuning pokari suet, aduh lila si goreng ka warung heula. Aduh hatur nuhunnya teteh wartoskeun ka Mang Nunung, tah geuning leuleus tur teh cager, ngan ieu angen perih. Angen perih matara hade ku pokari suet Mang Nunung. Ari perih angen mah ku teh pucuk. Balik deui keur ngarewos deui. Sina neangan teh pucuk. Bu RT watir Jangan dulu kemana-mana tuh karunya saya akan kembali setelah yang satu ini. Karena mata sudah mulai ngantuk itu tandanya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mang Nunung kamari mah di Bogor meni seger. Ngaleueuh teh di panggung teh ku panitia di Pasihan susu panas. Hayu aya kopi ge aya laleuran. Kieu ari ngaji luhureun balong. Kopi ge aya rametukan. Si bapak mah teu ngicep-ngicep. Bapak mah ningali nu geulis kieu. Bari ngacaprak nu geulis abai abdi mah ngacaprak ge dibayar ieu cak. Neng Sinta eta Neng Sinta make up menikat saya gitu. Nah, ayeuna katingali geulis lapisan da di make up. Enjing mah luntur boting teu kieu. Wajarlah yang namanya pengantin ratunya sehari, rajanya sehari. Nu geus geulis ge digelis-gelis panganten mah nu geus kasep ge dikasep ka. Tujuan nikah naon Yoga, Neng, Ibu, Bapak, ieu sadayana nu geus narikah sanes panganten baru tapi panganten bari nu geus bararingung, nu geus bararau.
tujuan gaduh naon tujuanana wamin ayatihi tina ayat wamin ayatihi an kholako bahkan santri masuk ngamajulkeun khuliqo Allah sudah diciptakan kita sudah diciptakan oleh Allah Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai berpasang-pasang azwaja luhur sapasang jeung bantuan atuh luhur sapasang jeung ila loyok ieu tos taruang teh acan hah atos di pasiantuangan kumang nunung naon berkat auna keresek hideung anak keresek bodas hideung teh tadi tuh aya barudak ka ditu peda ngajingjing keresek jang ka mana jeung teh ruas bisi pengajian geus bubar teu nemal budak teh ngabring bari mawa eta keresek si oreng meureun berkat da bari sasolawatan tah pasti rek neang teh pucuk teh diuk eta eta budak jang ti mana sholawat we maneh husu sallallahu Allah Muhammad balikna menang berkat hanya kal guning sautik murunan di dahar ustad luhur sapasang jeung hanapna kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung beurang sapasang jeung awewe sapasang jeung tah makana ieu nu jara romlo tidak usah kita takut, tidak usah kita minder seandainya kita belum nikah, yakin jodoh mah sudah disiapkan ku Allah. Di mana jodoh kita? Entah di mana, cuman yakin dengan firman Allah, huliko kita sudah diciptakan berbagai pasangan. Soklah perbanyak membaca sholawat, jodoh akan datang dengan tepat, tidak mungkin salah alamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Naon neng dipasangkan ku Allah neng sareng ayoga litas kuno ilaiha supaya neng jeung ayoga manggih kahirupan anu bahagia, anu tenang, anu adem, anu ayem, anu ngeunah, anu betah, tumanina, harmonis, romantis. Bu, ibu, ari ibu jeung salaki osok pasea jawab osok parera omong pabaud-baud pabetem-betem tepuguh judul berarti nu kitu teh teu romantis. Romantis harmonis ibu tergantung kumaha jalmi. Nah, ngan pasti ibu mengalami romantis bahkan manja yang lebih manja. Iraha ngalami eta baheula keur ibu enggal nikah. Tuh tingali Neng Sinta. Mung jauh. Hayu we nempel. Ayeuna Neng kitu teh. Komo tanu keur bobogohan baharianan sok lalebay cok. Alah, mawa motor manikat lalaunan. Manggih loga krem jeung kupling main keur bobogohan. Geus nikah lain kitu komo lamun geus nikah lila. Mawa pamajikan juga mawa karung pare. Manggih logak lain hati-hati ngahaja ditarikon. Mi pamajikan ragrag meureun. Tingali Neng Sinta wajar lah namanya panganten baru harmonis Neng can gaduh pikiran duit masih kene seueur kado ge can dibarukaan sabulan 2 bulan aduh ayeuna mah enggal nikah lempang ditutuyun gedeblug labuh embis aduh lebay aduh gebis ge meuni embis cek salakina teh angun-angun naik motor muntang yang tipe perkot muntang pemajikan teh gejelik bosan sakit enggak boga budak hiji berubah pemajikan milu numpak motor dicerek tong milu berat muntang kana cangkengna eungap kana naon atuh kana behel da memeh kana behel teh kana tak-tak nah heula ucu tapi pemajikan teh jiga teko leungeun nu katuh kana tak-tak salaki nu kencak kana behel gedebut ragrag sugan terek nulungan lain salaki kalah molotot bari nyarekan kumacek salaki pokna tah cek aing tadi sia tong milu ari ka salaki kudu turut sia teh cicing ngingiclik wae meuni mung tinggalin tak geuning labu teh nyeri untung cungcurungan maneh teu pepes lain kitu cek enggal nikah mah Gusti jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gandong aduh sok cobaan ku Neng engke tah malaman pertama cek aana teh ada apa ayang ganong emang ayang mau kemana ke WC aduh ke WC yang diganong
pasti langsung salakiti ganong. Ajaran mun ayeuna Bu Popon ngarenghing ka Mang Nunung. Cek Bu Popon teh bapak, naon sia? Ganong, ternyata digejretkeun. Kunaon pangna kitu makana pun teneng tujuan nikah teh memang kurang teh hayang bahagia ngareuna hayang betah tapi kudu nganggo modalna adalah wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah hayang sakinah hayang litas kunu ilaiha hiji kumake cinta mawaddah teh nu kadua warahmah adalah kasih sa ibu kapungkur nuju memeh nikah bogoh ka salaki. Bogoh pangna ibu nikah genan eta teh balas naon? Balas rasa cinta. Tah geuninganan nyamung jeung jurig TV mah. Sok-sok tong asa-asa ece. Sok-sok tepakan gerak rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci takkan hilang sampai datang akhir renungkan Allah hup sok ibu tung nulangkul bapak tempo nasi ngakul renung kurang tarik. Aduh ya, taya ya Paku. Iya masyarakat Paku teh nu kaasup peserta KDI. Ngan teu asup nominasi itu. Aduh, renungkanlah semua makhluk yang bernyawa kita punya rasa Mang nu dagang eta teh naon saha namina Mang? Mang Romi pamajikanna Yuli. Oh, canikah? Acan duda bujang kadi gerak sakedeung pangmukakeun ieu kadi sakedap tapang mukakeun ieu sok naik ka luhur ditu moal era di kadi hese Romi buru kadi ieu sok kadinya naik we sok moal era dia. Nah calik lah di dia cicing. Nah belah hareup. Atuh buka senalna atuh hese. Nah ulah dialungkeun tah gitu. Belah dia. Moal era tah ka dieu tah deukeut calon. Cicingnya Romi can dititah turun tong waka turun heeh. Di dieu aya ieu tah grup hadroh lalaki wungkul cicing. Awas ce. Ieu bujangan. Can nikah. Awas. Ibu jangan menyepelekan seseorang. Ulah sok ngabeda-bedakeun jelema di hareupeun jelema. Semua adalah ciptaan yang kuasa. Nu diciptakeun ku Allah sadayana ge ieu teh. Mohon Bu. Kahade ulah sok ngabeda-bedakeun jelema di hareupeun jelema sok aneh daina mah ce. Kena-kena beunghar teu inget kan usahanapeun. Ari gaul jeung nu beunghar nu miskin diantep sok aya nu kitu. Kena-kena bajuna calurih di jauhan, deketnya jeung anu laluis, jeung anu garulis. Awas ce. Ieu mah aya nu maot nu beunghar mah meuni rabul, nu ngalayadna ge nu maot nu beunghar da sok aya duitan. Giliran nu maot jelema miskin eueuh nu ngalayad mayit ge teu di mandian akhirna mayit mani sorangan. Ieu Jang Romi diciptakeun ku Allah, abdi diciptakeun ku Allah. Tingali tampilan abdi jeung Jang Romi beda. Senal capitna ge butut. Asli, iya bajuna kan ukur seperti kia biasa-biasa saja. Ari abdi ece diuk dina panggung ya Allah baju menikat alus kia. Jaba abdi mah disuguhan balik rek di bahanan bahkan rek di buruhan cek beja. Iya mah kudu dagang kurupuk heula bener cek. Tapi kunaon ece geuning meuni semangat ngaji ti ayeuna mungkin inilah daripada abdi dibandingkeun dihareupeun ece keur mapatahan nu diagung-agung ku ece mungkin cek alo mah hate Romi nu alus. Mohon Bu. Sanes gelisna, sanes kasepna, ajena manusia mungguhing Allahna. Hei, urang sholawat. Nanging managna budi pekertina
rengkak polakna nasadi dintena bareng ya Rasulullah teu tiasa cicing teu tiasa oge bae cicing di dia bakal berkah bakal bisanya cicing ya Rasulullah salamun ya Rafi'ah niwa kompak atfataya rotal ala ya uhaila laju tumpah teh bahe ari bahe teh tumpah cuk ai tumpah teh bahe tumpah teh bahe mereket jahe jalma nu kore teh kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu kore teh kudu ditek aduh pokoknya mah Romi maneh teh sing salamet dunia akhiratnya doakeun Bu Haji doakeun teh ieu gaduh ibu teu gaduh bapak terus maot geus lila maotna 2013 ai jang Romi sok jeung saha jeung mamah sok maturan mamah eta ladang kurupuk teh sok dikamamahkeun naonna jang pake udud ulang ke banyak hayangeun ya kolot mulyakeun heula Romi bisa kieu lahir tina rahim indung awas ce ibu teh budak kolot atawa kolot budak jawab ibu teh budak leutik ibu teh budak kolot budak urang teh ti kolot da urang teh budak urang teh kolot budak da urang teh rumah sageus boga cek budak mah urang teh saha kolot cek kolot mah urang teh saha budak nyaah teu ka kolot kasalaki nyaah kasalaki bogoh ayeuna bohong akang jawab ari akang ayeuna bogoh keneh teu ka pamajikan henteu taha alus eta mah jujur atuh cek ye atuh ari akangnya piraku bogoh kanu peot kieu ece mah teu normal piraku ece bogoh lain kanu kasep daina masalah kieu ece teh kasap teu kasep ieu ok matak ayeuna neng nikah ka aa asep yoga nikah ka neng dengan alasan dasarnya adalah punya rasa ibu ngan cinta eta neng mualami cinta eta aa mual awet da cinta urang masukkeuna kuseep lain setan ya alo piraku cinta di dahar setan ngan cinta nu abadi mah lain cinta salaki ka anak pamajikan lain cinta pamajikan ka salaki nu abadi punten Bu ami apal hiji cinta Allah ka hambana dua cinta Nabi Muhammad ka umatna balas cinta Nabi Muhammad ka umatna urang dia ku Nabi Muhammad isukan bakal disafaatan ari ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad jawab ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad nyarekan moal salaki lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad ari ece cinta henteu ka kepala desa aduh paku hampura geuning ieu awewe loba tapi eueuh nu bogoh ka kuwu sabab paku sanes Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tilu cinta inung bapak nu abadi ka budakna sok ayeuna neng geuninganan inung berkorban kieu demi naon demi cinta ka anak ngan kade ece di akhirat aya nu bakal nyalametkeun aya nu bakal nyilakakeun sok aya paribasa budak teh teu soleh wae ulah nyalahkeun ka ajengan ulah nyalahkeun ka kiai lamun boga budak teu soleh kembali introspeksi diri kewajiban 100% ngadidik anak lain ajengan lain guru tapi inung jeung bapak bu punten sok aya yeuh ibu inung bapak boga budak tilu sedangkan budak nu tilu teh tar akur kabeh nasibna aya nu sukses usahana bener aya henteu bahkan aya nu cicing wae tah sok aya inung teh pilih kasih nu diagul-agul teh nu bisa usaha nu diagul-agul dimanja-manja teh heula tong keproke heula da kuring teh lain japati ieu teh sok aya ece punten ce
Ingat nu nyalametkeun indung jeung bapak ku anak lain karena dunia anak, lain karena sukses hartana anak, nu bakal nyalametkeun indung bapak ku anak adalah ku anak anu tidak jadi jaminan harta macet boro-boro harta anak, harta orang pribadi geus maot rek dibawa moal. Jawab rek dibawa moal. Aya di jelema nu beunghar maot mamawa mobil, mamawa motor, mamawa kebon. Di mana maot eueuh deui nu bakal dibawa iwalti amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh eueuh. Ih. Kapan urang teh ece maot, nah atuh ece makalah mawa nu soleh, engke soleh maot rek mawa nu saha, dah soleh ge hayang babawaan, nu dibawa mah amal punten ce tuh abdi mah ningali tatangga Gusti budakna 3 kabeh, Jaja ngaranna Lili adina Keken anu bungsu Jaja Lili Keken, lamun dipanggil teh Jaliken, daratang kabeh budakna teh ce. Yo jang ma eta Romi tepi rasi Jaja jeung si Keken mah anak balangsak turunan lain jelema kaya inung jeung bapakna, tapi masya Allah inung jeung bapak kasih Jaja jeung kasih Lili jeung kasih Keken menanamkan akidah dari mulai awal keneh matak abdi nitip ka Neng di mana Neng engke geus gaduh budak da Neng teh moal kieu ayeuna alus awak lah ku ayoga teh dikeureuh engke mah baruh moal kieu engke mah awak teh butut lah payudara ayeuna neuner isukan mah nempuyak jiga ceplok nog dibawa nang karak nempuyak dibawa ngarengkol keplok dibawa nyangkere bahe dibawa dongko jiga salendro dikenyot telah nyelapna huntu keune ayoga itung-itung dahar baso urat we. Asli aja alah aya nama hek akang lamun pamajikan geus peot sok dipopoyok cenah ieu mah teh peot ieu Kang akang teh sing peka peotna pamajikan teh balas capek di imah da capek keneh awe daripada salaki bener ce yeuh Kang akang baca dina ukudulijen nu wajib nyangu salaki nu wajib gegeroh salaki nu wajib ngistrika salaki awewe mah kudu lagi cicing sok keprok atuh cek keprok. Isuk caricing sia tong garegero ece tuh bagian si itu cicing aja tong ejo tuh bagian si itu dah kewajiban si itu lain ke bagian si iyo ece akang nu wajib gegeroh nu wajib ngistrika sagala rupak pagawean di imah lain kewajiban nu migawe pamajikan tapi salaki tapi kunaon geuning ece nu migawe teh anger awewe muhun laras Bu nu nyangu nu gegeroh, nu masak, nu ngepel, nu ngistrika, nu ngasuh budak, budak ceriknya di aisna ku samping ijem, piraku inung dibelitkeun kana punuk, sing eling, teu kapalang sesat cakap dige. Oh akang yeuh, akang teh ieu mah da karunya pamajikan teh tinggal ibu di bumi geuning urang gegeroh teh menit teh kaur reureuh aya deui, bener ce. Tekaur bersih geuningan ngapel teh kotor deui tekaur rapih balatak deui bener gitu tah ece da keurieuh sangu hilap teh dicetrekeun mijikomna dor teh datang salaki sangu can asak ditajong jeung mijikomna awas cep oga jadi salaki tong gede amak yo mah kejo cenah kita tadi can asak Kang kuduna mah kieu mamah geuning sangu teh mamah teu acan asak mamah hilap nyatrekeun balas mamah riuh hampura nya mah eta teh da kewajiban bapa deudeuk mamah teh capek paingan mamah awak meuni begang mamah eta geuning lalai meuni pinuh ku kokoloteun hampura eta teh dosa bapa mah hampura kacida bapa teh inget boga duit 5 juta ladang pareuh mah aya duit 5 juta jung eta ubaran kokoloteun teh jung bakal itu ka kota beulikeun kana skincare ini mah ka dokter kecantikan oh sok itu salaki pernah henteu sarua salaki abdi genta Allahumma sholli wa sallim wa barik awas jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri doanya harumnya surgawi awas akang sukses usaha karena ada peran doa tinu jadi pamaji jagalah istri jangan kau khianati tangisan istri tangisan bidadari ecegenan kahade da urang bisa make salaki usaha sok mere duit ke ece sok nganapakahan jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya
Jagalah suami jangan kau hianati, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing awas neng, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeng samping, asongken bujur jeng ping-ping. Mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenuh. Daek ibu dicanung. Kapan ece tadi imah teh capek, sagala kusorangan, matak lamun ece alim capek jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deui. Siap ece? Akang siap. Alah, ada aya si eta euy. Kanu kitu mama di bedas sora teh. Aduh, ece ridho. Jadi atuh ece mending capek hate, mending capek gawe. Geus Kang, isuk mah akang cari cing. Tong usaha, tong buburuh Kang. Akang nusok biasa ngojek bikin motor ke pamajikan. Akang nusok biasa kasawak macul bikin pacul jeung kolor akang nasok sina dipake. Langit jeung bumi saksi ayeuna. Ece geus janji geus ikrar mending keneh capek gawe. Wayahna enjing mah ece ngararojegnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas ece berkah rumah tangga ieu neng. Ngareunak betah boga budak soleh-soleh. Kumaha solehna budak, kumaha indung jeung bapak. Bu, si Jaja, si Lili, si Keken masantren belan anyuk hutang masantrenkeun kolotna ka budak. Tuh si Jaja, si Lili, si Keken mabuk ku indungna teu dianggulkeun dunyana, teu dianggulkeun bandana, nu dianggulkeun teh naon ece? Hayang budak soleh. Da yakin nu bakal nganterkeun mah, nu bakal macakeun Yasin, nu bakal macakeun Al-Qur'an, nu bakal nalkinan lain ajengan, lain kiai nu nyalametkeun indung jeung bapak mah anak anu maut ece bapak nak engkakan sakarat. Ya Allah abdi makan taji torojol si Jaja bapak bade maut tuturkeun abdi pak, bapak bade maut abdi bade ngambil air wudu heula pak. Geek dikatuhun bapak nasi Jaja naon nu dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Torojol si Lili macakeun deui Al-Qur'an tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Torojol si Keken ece jelema kaboga anak. Naon kabogana atuh ece tara usaha tapi pengabdian inung ka anak, pengabdian anak ka inung, dan ningali inungna alus ka anak, ningali pengorbanan inung ka anak henteu sia-sia, teu diwilah-wilah kanya inung. Pedah ieu mah teu sukses usahana, pedah ieu mah eueuh kaboga diantapkeun anak teu kitu. Bapana si Jaja jeung si Lili mah kabeh sarua dipikanya ternyata pas begitu si Keken ningali bapak keur sakarat, bapak tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha. Dituturkan ku bapak anu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa bapakna inungna ece nyengcerikan si Keken si Jaja si Lili digabrug balas reus nalkinan bapak anu keur sakarat ninggalkeun dunia tamat ece bungah di akhiratna sabab dialanterkeun ku anak anu Tapi tatangga nu hiji deui ieu bukti bu, kabeh anakna diagung-agung ku harta jeung bandana, diwilah-wilah kanyaakna. Budak nu jadi tentara, budak nu jadi dokter, nu teu jadi nanaon ece sarua agamana teu dibere ku indungna, agamana teu dibikeun ku bapakna, teu diweuweuhkeun kana Al-Qur'an. Indungna keur sakarat, bapana keur sakarat, torojol nu jadi tentara kalah mawa pistol. Manggil tatangana saudara-saudara. Bapak abdi keur sakarat wayahna pangmacakeun Quran, mun teu pangmacakeun dibedil hiji-hiji. Kabeh ge eueuh nu daekeun maca Quran ece. Anakna jadi tentara, jadi dokter, kalebeh kalah nyengcerikan. Mama, bapak ampunan nyai, can bisa mulang tarima bapak rek maot mageraos we ayeuna aduh. Keun kebon maku nyai. Ece anak jiga kitu, tong nyalahkeun anak, salahna indung jeung ba ngadudut di akhirat, ngadakwa di akhirat. Teu ridho anak di kitu-kitu ku indung, teu ridho anak di kieu-kieu ku indung, teu dieukeun kan agama bapakna jeung indungna keur ngeunah-ngeunah di surga, diangkat ku Allah, dipindahkeun kana neraka. Naudzubillah min. Aya di dieu pasantren. Sok budak ka pasantrenkeun. Aya budak ibu nu di pasantren urang dieu. Aya budak ibu bapak nu ayeuna masih di SD. Jung tareang sina balik daina teh geus peuting. Si budak teh sina caricing we di SD wayah kieu wahari. Geus lieur lah. Ya acak abdi mah ieu teh efek lapar ieu teh. Tugera nyuhunkeun tuang tak kamang nulung ece.
Ari di dia tuangna sok beas atau jagong? Hah? Tong melotot biasa we. Oh cuma tita tadi nih masalah abdi gitu nyarek. Sangu beas. Sangu jang. Cik kena mut mikiji. Tah cepengan gerak Romi. Naon daharna? Sangu. Lain beas. Lain ngan peda eta sangu nu di dahar ku Romi asalna tina Beat. tina piring Romi lain ayi aing mama. Tina piring Romi. Cik ayi Romi osok dahar dina piring. Osok. Teu meunang Romi dahar mah dina kursi. Di aja maneh mah alieur. Maneh mah bujur nyengcelena piring. Ari kejo dibalatakeun na kursi. Aduh me awas Romi singa ka indungnya bapak geus maot tah Romi ayeuna bapak teh geus aya di alam barzah naon nu didambakeun ku bapak doa ti Romi sabariji bapak budakna 3 Romi nu ka sabariji nu ka hiji panggedena nu kadua geus kawin encan nu ka 3 geus nikah acan baleutekeun eta komo ieu Romi mah panggedena jadi gaganti bapak dambaan kolot mah anak anu sok Bu Ibu, Romi geus sarua maot geus maot sok ka jero kubur, dikubur sorangan poek henteu. Poek. Tuh apalun. Berarti geus ngalaman dikubur si ieu. Gusti baik nama abdi teh di deketan ku Ririwa. Engke balik deui ka alam masing-masingnya. Jung Romi mati makam balik deui ka makam. Lai cicing. Salah ngomong. Awas Mi ya, Mi kade dahar ulah dina kursi na piring, ulah na piring na kursinya. Ya, ngan makanan pokok teh beda-beda. Di Madura mah lain sangu makanan pokok teh. Naon? Sagu. Jagong di Madura mah. Naon Mi? Jagong. Jagong. Ari Japati? Manuk pintar. Pintar si eta. Tah keprokan Romi keprokan. Singkom pakatu barang keprok sakali. Balikan deui tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Berkali-kali. Tah kieu paku resep ngaji jeung murid TK teh. Geus peuting teh keprok-keprok. Ih kapan ieu TK BG TK ngan beda tah ieu budak mah taman kanak-kanak, ieu mah nu loba taman kadaluarsa. Makanan pokok teh ece di Madura mah jagong, mun di Maluku mah sagu. Di Madura mah naon? Jagong. Di Maluku mah sagu makanan pokokna ari urang mah naon? Jelema me urang mah astagfirullah. Ieu teh gerak ceuk mah geus Ririwa. Jaba remeh deui, da geus ngaku sangu atuh. Kongkorongong. Aya nu kitu naon Mi? Ayam. Sora eta mah. Sorangan sorana sora naon? Ayam. Sora Bu Haji. Tah geus mimiti edan. Gera istighfar Romi gera taubat maneh. Teu sopanmu balik disebut hayamnya. Manya hayam ditiu. Lain riut maneh teu eling. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok adek neng cintanya sing kuat. Kumaha amih awet cintana mahabbatan lillah cinta karena Gusti. Awas AA engke tos nikah jeung Neng, AA ulah ngarasa gagah. Bapak ogenan ka pamajikan teh ulah merasa asa pang bapakna, ulah asa merasa pang akangna. Da sok loba geuningan wanita diinjak-injak ku salaki aya nu kitu. Aya. Gawe dicarekan wae aya. Ari dahar hayang ngeunah kudu hayang karik nyenyot, ari buburu henteu pagawean sare teu sare nguseup teu nguseup gaple aya nu kitu. Mana jelemana? Paeh we lah sakali. Paeh kadueuna ece. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya naon. Balikan deui. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Kapan salaki euceuna ge tukang ka sawah. Maknya ka sawah didadasi ijem. Yang kudambakan pria yang punya hati, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi.
lain huhu. Saya tamat nyambung. Raja nyora papalingpang. Ari si deui ka dituna. Sok bareng cinta karena dasi, si akan segera basi. Cinta karena gincu, tak itu akan segera layu milu. Maneh makalah olohok. Allah wasali masa pangna dibere mik ya ami milu. Apa? Babari tungtulah cinta karena dasi. Tah. Aduh, resep masyarakat Paku teh beda-beda gitu. Iya mah garulis tah saware. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di mana atuh ieu asal mulana cinta ari cep oga urang mana ieu? Urang dieu kah? Masih sa RT. Sa RW deket-deket teuing. Alus ketang tak cek santri mau wafi tiarin lah ya ji ulmun fasil ida taat aya jil mutasil. Nu deket heula ulah wakan nu jauh. Ngan intina mah lain ku deket-deket teuing bogoh. Nya cesok masing deket ogenan ai teh bogoh mah anger wenengan kanu jauh. Muhun gitu Bu. Ku cinta mah mengalahkan segalanya. Kalau cinta sudah melekat teh kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara teh ucing ge terasa peda pret cek saha. Lah teh ucing peda asa peda anger we teh ucing mah kumaha. Tu apaleun geuning hasta. Naon jang maneh mah tamarakan. Ini apal hasem cenah. Lain ditilik-tilik teh baju teh sarua jeung grup hadrohnya. Alhamdulillah ada kesamaan di antara kita. Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Romi, pada malam ini engkau begitu mendapat anugerah. Ngareneng jeung nu geulis. Ngan ieu abdi musibah. Bu, Ibu, sok lakeun geus teh cinta mah nu penting mah urang aya kanya. Bade ka mana? Oh, geuning lengoh kan bisa hilap kardus tacan kan mobilkeun. Aduh, iya teh sana mina teh. Pak Ustad Roni, mohon iya anu nelponan wae Pak Ustad Roni, mudah-mudahan panjang yuswana. Amin ya robbal. Doakeun abdi sing jadi presidennya cenah. Amin. Amin atuh. Amin. Rek ngangkat si ieu. Sina jadi menteri di desa tertinggal. Jelmaan atuh. Jelmaan. Atuh sing betang ngomong teh. Haji wae. Jelmaan Bu Haji. Ari desa tertinggal. Bener maneh cengeng. Aduh Romi, tangaran teh anu saya mah Bu nami budak teh ngangge Muhammad Romi butut Muhammad Romi mah. Da anu saya mah Muhammad Fatoni, Muhammad Tontowi, Ahmad Jailani tah. Pami Asmaul Husna, Rohman ngangge Abdul Rahman, Rohim, Abdul Rohim, Gani, Abdul Gani, Gani teh kaya. Jadi mudah-mudahan anak anu ngaran Gani sing kaya. Itu di abdi ge aya Gani, jang make Abdun, Asmaul Husna. Moal Bu Haji, abdi mah lain Asmaul Husna, matak teu make Abdun. Naon kitu? Abdi mah singkatan tina ngaran Bapak Angga, inung abdina nih jadi Gani. Oh. Kumaha lamun inung maneh mumun Bapak maneh iding muning. Waas lamun bapana Abbas, inungna Kokom, anakna teh jadi. Jang osok ngaraos tara jang. Osok tak gitu jang Bu Haji mah baheula jang masjid teh can modern kararieu. Jam 3 teh geus kataraju geuning rek magrib teh. Mah magribna mah dilakeun ngadon baren we heula sapintrong pecle. Itu teh salat ge lain kumukeuna baheula mah ku samping atawa ku sarung geus beres salat teh lain ditilepan nyieun babangkongan. Ngalaman kitu henteu Bu? Ngahejah bageula mengawas ge alif jabar a kitu b jabar ba p jabar pa sin jer sia jabar ya ba pa sia bageula mah kitu jang KPS ku dal PS du alif PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha di papatahan ku indung teh sok cenah hijikeun tumih kadengeun ku bapa maneh cenah
Bapak sia kudu usaha. Mana jika nu ngarti? Aduh, aku bapak teh carekan deui. Wah, cenah ngaji teh anu politik pindah ka dieu sia ngajina ka bapak. Sok cenah di papatahan tuturkeun. Mim jabar ma teh jabar ta sin JRC ya jabar ya mata sia. Aya nama ikronya jangnya sok ikro ababa atata bitati bituti aya nama. Aya na ikro. Aslinya bu baheula masuk tah sepuh-sepuh kapungkur. Baheula mah teu ngalaman tuang jiga barudak ayeuna aya nama menikat mararewahnya seblak ceker. Baheula mah lain seblak ceker, baheula mah kicimpring atah di keurutan tuluy ditinyuh dicengekan. Baheula mah kitu abdi ge hayang syukur ge da baheula mah cenah blender ku inung teh dibeuweung heula. Dibawang geus lemut teh dibikeun sugan teh syukur apek teh ciduh. Syukurna mah meureun dilegan ku inung. Cak ingat mah kuwu. Yuh cenah ku inung teh sok naon sih kece eta bahasa tina lisan inung la ilaha. Kitu matak baheula mah teu aya budak anu sarombong ka inung jeung bapa. Da inung bapa da ngadidikna alus ari ayeuna budak teh dibere ge meunang blender dibikeun we ka budak nu meunang blender matak loba budak muter. Tah eta teh korban blender eta teh. Bahasana teh anjing, aduh anjing, bobo aya jajan cilok geuleuh lah. Longon ditato meni gagah di udag soang mah leweh. Awas jang nya isukan geus dewasa ulah mabok, minuman keras haram, narkoba. Haram. No, sok kompak. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Yes. Sok. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Yes. Oplosan? No. No. Kokosan? Yes. Yes. Tawuran? No. Ta'aruf? Yes. Yes. Jablay? No. No. Janda? Yes. Ya. No, ramal si ieu. Janda? Yes. Hayang janda? Mung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, awas ulah sarombongnya eling-eling dulur. Ibadah ulah campole berang penting ulah oleh lain ulah leweh ulah oleh bisina kaburu patak itu horeng maut borosok di datang nate ngageretek sok gerasa ngece sadayana eling-eling dulur ibadah ulah campole berang penting ulah weleh bisinaka buru pae sholatullah salat ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin horeng maut borosok di poho datang nate merenya ngong ngageretek taya tempo ngageretek taya tempo sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok ibu akal keluarkan suara taya berang sing tarik taya raja di mana ajal geus temenang tempo naon durek dibawa hiji sodakoh jari ilmu anu manfaat doa anak anu so awas tong sararombong dunia bukan untuk sombong tapi untuk menolong kebahagiaan bukan ada di materi tapi ada di hati ibu eta gelang nurek dianuker diangoku cek di canak maut moal kongkorong rek dibawa sok ti ayeuna geura jarwal ih sodakohkeun tuh ka Pak Kiai urang nyeun masjid urang nyeun madrasah ceu sajero ayeuna madrasah dipake ngaji salat diango eta masjid nu meurang nyeun eceu pahala ngocor tak ka eceu amin amin amal lain amin eceu amin ai kongkorong napel keneh
Ya mah boga kongkorong pakai sombong init ka pangajian diamaikeun keluar baju milaraan ka batur dibikeun hanteu aya nu kitu Ya. boga golang hayu we gagaro api-api araratul awas Kang boga motor lasok sombong gaur ngeng bari motor meunang nganyuk atuh digas teh setoran dibawa mengkol di rem kiri dit jelema agul ku hutang ece anger maot mah moal mawa dunia anu dibawa mah amal urang ece kapan nu maot oge urang lain soleh si ece teh sing karunya ka Mang Soleh maot rek mawan usaha ke soleh teh ceuri ka mana maot kitu amalna eta ku si Romi cenah dipaok mata ka di akidah la ilaha Ilolo. Muhammadur Rasul Allah. nu dicanak mah amal urang heeh kitu maotna Romi nu dibawa ama Romi nu maotna Soleh nu dibawa ama oh sararombong lah ece sok ayeuna ku kanya ece rumah tangga nyaah ece ka salaki pamajikan akang nyaah ka pamajikan cek eta geus henteu cenah si eta teu eling geus catupican teu nyebut henteu tah asal ke saha tah akang ari akang geus boga budak nyaah teh gegedena ka pamajikan ka budak sok tingali Mang Unung balas nyaah ayeuna ka budak ningali Neng Sinta lancinganna morosot keur alit ku Mang Unung dibenerkeun da gede ka nyaah ka Neng Sinta tapi ka Ibu Popon geus kurang ka nyaah ningali Ibu Popon calana geus bener ge diporosotkeun ku Mang Unung teh da geus kurang ka nyaah Allah wasali babarik. Aduh, di mana atuh Neng eta datang cinta? Oh, dijawab geuning kieu. Dari mana? Ece datangnya lintah. Dari sawah akang turun ke kali. Dari mana Ibi datangnya cinta? Dari mata ala ece turun ke kompak turun ke hati tuluk tuk. Ya Romi jereng saha nu teh nyebut jereng aduh aja sok sing saling pikanya nya Kangnya karunya kunaon atuh geuning Kang tingali awewe teh ku Allah teu diciptakeun tina tulang kepala sakaya-kayana awewe kade Asep yoga wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga kunaon Allah teu nyiptakeun awewe teh tina tulang pundak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga kunaon pangna awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang leungeun wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka kunaon Allah teu nyiptakeun awewe tina tulang suku sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon Allah nyiptakeun awewe tina tulang rusuk deket jeung hate tanda awewe akang pamajikan harus dijaga hatinya dan harus dijaga perasaannya yes sing tarik atuh cek keprok atuh cek dah aduh Kang kade sinyara insya Allah ku modal saling pikanya rumah tangga bakal nimbulkeun saki sare sanajan jeung aki-aki nah Romi ka dieu ikhlas henteu jawab Ilah. rek naon ka dieu Ek naos tah Ari ari terang dina video. oh mana teh murid al YouTube nya osok ka masjid Rami Alhamdulillah. osok jarang asak mana yang jarang nyebut alhamdulillah kuduna mak yuk innalillah muhaji jarang gitu yuk alhamdulillah jarang iya ami jualan barokah kapan hayang jadi budak anu soleh ami jadi bapak di ditu dia barjah teh bungah ningali Romi kudu getol berjamaah di mana berjamaahna Di masjid. tak itu kapan Romi teh hirup keneh kudu ke mana Ke masjid. boro-boro nu hirup ka masjid nu maot ge anger geuning mi di mana-mana ge akhirna masuk dibawa ka makam pintar siap pintar alah pintar Apa? aduh pinter maneh mi aduh 100.000 buat Romi alah Bener. bener Aduh bener. bener sok sakuan halo sok bener kok jang maneh rezeki teh heeh ai Nabi Muhammad lahirna di mana Mi Di Mekah. pinter geuning ai wafatna di mana Di Mekah. maotna pupusna Mal Madinah. Madinah heeh dimakamkeun ge di mana Mekah. dimakamkeunana Di Mekah. lahirna di Mekah wafatna di Madinah berarti dimakamkeun ge di Madinah. eta ari Romi rek dimakamkeun di mana Di ditu di kaler. di Kaleros
Buru gotong ayeuna ceu. Bebeskeun. Kapan ririwa tadi ge ieu mah. Aduh, dikuburna dina jero naon? Kubur. Na jero naon? Anu. Atan ai Romi ku Allah diciptakeun tina naon asalna. Anu. Jadi ulah salahnya Mi, urang teh keke bakal balik ka mana? Natana. Ka imah engke mami. Ya, kapan maneh teh hirup keneh. Geuning kalarek ngaliang kawas jangkrik. Astagfirullahaladzim. Geuning bisa ngajawab ditambah deui 100.000 Mi. Allah. Allah. Hah? Milik gede saeutik sok itu mah. Ya Romi awas mamahnya, mamah aya keneh Aya. dambakeun sok isi hanya kal geus taya mah. Engke mama ya menang milik sok uang 100.000 ewang nyamahnya kopjang mama ulah koret mana kosomalun min sodakotin bal yazdad harta nu dibikeun moal matak murangan Mi bakal ditambah ku Allah asal ikhlas komo mereka inung berkah yakin sok inung mah boga karamat Mi. Karamat. Surga teh di atas telapak kaki Ibu. tah mata kahadenya ayeuna Bu Haji mah naon 200.000 karomi teh sabaraha Allah mah ku sodakoh abdi karomi Bu Haji mere 200.000 tuh Mang Nunungnya dia keun 6 juta ka Bu Haji mah. Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sok eta saware ulah meuli ududnya ulah kalah meuli beulikeun kana gunting kuku tah maneh kuku meuni paranyang kitu Mi aing mah. Urus kuku teh. Yeuh, Mi tuh tanyakeun ka ajengan mata kudek ngaji. Aya Nabi Ibrahim teh mere pasunatan dicontohan ku Nabi Ibrahim. Reutan kuku sunat eta teh. Mun paranjang keur mah harideung panjang. Oh, kuku. Eueuh cek tah mata isuk meulingnya da murah ieu. Paling erek eta sunatnya, sunat meresihan kuku teh. Meresihan bubuluan tah kumis rapihkeun. Ulah diingung ngamai juga sasak leho ulah. Bulu kelek bersihan, bulu sayang odeng bersihan. Itu sunat aja mun di lalaki dikerok, mun di awe dibenyeng didudutan. Sok sia. Peong pewi. Geus lah mih tereh mah diduruk hangit-hangit. Aduh. Doakeun Mang Nunung sing sehat sakulawarganya. Neng rumah tangga sing bahagia dunia akhirat. Sakinah mawaddah waroh. Mah sakitulan kapihatur ibu ikhlas ka dieu. Bade naon ka dieu ibu? Bade ngaos abdi mah ka dieu teh euceuh hayang menang doa euceuh duit si euceuh teh hayang menang doa ami balik dibere doa duit euceuh sanu rek mere duit ka abdi Halo. Mang Unung ge can karuhan da abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit naon atuh abdi mah ka dieu teh hayang menang amal euceuh tah astaga keun antep si eta mah balikna maotna rek mau amplopnya. Duh euceuh keun lah eta mah da urusan Mang Unung dibere we duit abdi mah ku Mang Unung syukur henteu we piraku. Ulah dibibilang da geus puguh 200 sakuan. Moal namahan, moal ngurangan sakuan. Kade bisi ragragnya. Takana saku calana atuh bisi ragrag. Awas bisi ragrag bisi anu ngodok tuh ti tukang tuh. Sing ingat ka Bu Hajinya, ya Mi doakeun Bu Haji teh keur ngabangun di pesantren teh nya. Da yakin Romi mah diijabah doa anak Allah teh doakeun Bu Haji teh sing sehat, tah sing menang milik rezeki, pesantren sing kabereskeun nya. Di ditu teh seueur barudak santri keur ngaraji. Di mana Bu? Di Cineam di Tasik. Menik kepo maneh mah. Me apal. Acok, Gusti abdi kakarek papangi jeung makhluk aneh. Aneh tapi nyata. Sok angkatkeun pandangan sadana kaluhurkeun aca. Awas nu teu dikaluhurkeun berarti bau kelekna. Cek. Cek. Aya ieu pandangan? Sabari ramona. Tah, angge wiridan. Subhanallah. Tadi anggo wiridan euceuh, entos beres wiridan. Tah ieu pandangan teh istilamkeun. Urang mah di Mekah sok nyium Hajar Aswad bismillah Allahu Akbar. Tah sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa muruk dihampura ku Allah. Urang mah da teu bisa istilam kana Hajar Aswad biwir ciumkeun ka salaki unggal balik ngaji. Tong kalaseuri mikir sok amalkeun ladang ngaji teh datang ka imah teh ayeuna talian suku salaki ringkus leungeunna kapan nyium salaki teh akur jeung nyium Hajar Aswad amih dosa ibu beak dihampura ku Allah sok sakali nyium teh tah 70 dosa leungit 140
Wah, komo salakina hideung mah angap Hajar Aswad lah. Aduh. Bu, ibu, sok ibu alurkan ulang sholawat yahanana kemenangan, mudah-mudahan orang dipayunan Allah sing jantan kemenangan jalmi anu dipayunan Allah. Maut orang sing husnul khotimah, syariat Allah syariat mang nunung ngumpulkeun urang, hakikat Allah ngumpulkeun urang. Ayeuna di hanapeun tenda ku Allah sing dikumpulkeun di surga. Amin ya robbal alamin. Engke lamun aya yahanana ibu kieukeun tah pandangan ibunya, goyangkan ke kanan dan ke kiri sing jadi saksi bergerakna urang bari maca sholawat ieu jadi ibadah urang sing menang syafaat. Doharodinul muayyad ada biduhurin nabi akam. Keheula cek ulah waka kieuan. Engke lamun aya yahanana kieu ya. Mak lah aja mangadadahan kasih Romi meureun. Aduh hilang tuh ayah itu tuh ayah grup bansernya nuhunnya anya terus dijemput di papageun ka ditu lu sugan teh karasep nu ngajemput teh. Aduh atuh nuhun akang banser semangat lah mudah-mudahan sing janten penerus para ansor kapan ai banser masuk inating lagi sareng orang-orang NU nya tuh pami aya jamiahan ansor teh banser teh mun sok semangat gitu. Pokona mah abdi ge upami ngos ka ditu kali sok dijagana teh ku banser. Ari kamari mah ka ditu mah ka Jampang Surade mah teu ku banser ibu ngajemput nage aki-aki. Motor nate back tuh, aki-aki nate hidung, jaba bau deh pokoknya mah nasib tamang nunung kamari mah coba jauh na motor teh 5 kilo meureun aya, muntang we abdi kana beheung tukang ojek. Da bekalna tas dilocotan teu diterapkeun meureun bingung abdi sieun cilaka, motor ditakarikeun, cekek beheungna. Setiap digah cekek bohong tukang ojek jika nuker sakarat tuh ya tak ojek menik ngek-ngekan balas dipencetan tuh bohongna. Aduh hatur nuhun Mang Banser, izinkan ayah izinkan ibu relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba-serbu tidak kembali pulang sebelum walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban demi negara ku rela berkorban. Maju ayo terus maju sing dia kikis lah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban demi negara ku rela berkorban. Doharodinul muayyad ada biduhurin Nabi Ahmad. Doharodinul muayyad ada biduhurin Nabi Ahmad. Ya kana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah. Ya Hanana 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 ya Hanana. Oke ibu upami aya padlu minallah acungkeun curugna sebat lapad al sabab ieu curug Allah tanda hiji na Allah wahdaniyat pidat sifatil apal teu aya hak anu wajib di badan kecuali Gusti Allah. Ayeuna dat anu bakal nulungan ka urang iwati Gusti. Sok di mana aya padlu minallah acungkeun curug sing tarik sebat lapad al. Siap sadayana awas semangat Allah sing kompak dicek heula ulah waka ditepakan dalikal fadlu minallah. Sing luhur tuh teu ngacung karelekna bau eta teh. Dalikal fadlu minallah. Sadaya
barudak kok prung ya hanana 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 doharodino semuanya sok ajib diduhurin iya hana siapkan curugna Allah nak kahadan dalikal fadlu minallah iya hana lampaikeun tangana iya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sok anu gaduh HP hurungkeun baterena engke goyangkan tangannya sambil ya hanana HP na nyalakeun bumi eta punten halampuna nu gaduh bumi pareuman heula kaluar Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok ibu semangat senantiasa mudah-mudahan Allah ngizinkeun ruh Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah urang sadayana. Sok teu hiji deui anu dina tenda pareuman. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu tuturkeun bahasana, tuturkeun kalimatna abdi ti payun ibu nyarengan sadayana. Hasbi Rabbi mangga. Ieu tiasa dipareuman teu. Kompak hasbi Rabbi jalallah hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah sok angkatkeun ieuna ibu nu gaduh HP cepengan HP-na angkatkeun nyalakeun baterai HP-na da ieuna ye hurung wae hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha semua la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha tambosan la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha semua la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah subhan sok cangkel mengesan wayahna gerakeun tangan mata soleh sing kenging sabar berkah ieu lembur berkah sadayana berkah rumah tangga urang sadaya ya Allah Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik aduh hatur nuhun Aa Romi aduh salam ka mamahnya pokokna mah jamaah nu hadir ka dieu sing sarehat
Wih, sing kareng ilmu anu manfaat. Angkat ka dieu sing dihapunten dosa. Cipeujuh jalan Cieureih Malikupati abonan pepeujuh pamimarulih ulah ngupat ka awenan sanes teu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan keuna ku bahasa sikabayan meuli kira ti Cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah tengah jawab gitu Mang Unung tak iya tak geuning menit tarik beh nama riri wage hayang ngendar tuh geuning jurig mah cengkat balik ti heula ih kapan ieu tencan ngadoa ijem ih ai jelema masuk teh pikeun ka ngadoa terkecuali jurig masuk sieun mangpret balik ti heula jurig ieu mah ih ngacana bisi ayan uy ti payun tak eta teh ngaranna mingat euy eta mah mingat buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang kompak tadi mun arek lain ayeuna buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun Mang Unung ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh. Terima kasih atas dukungan semuanya. Bu, Ibu, bade arwih moal. Badenya nok moal cenah maneh mareknya nok. Nya ieu barudak sadana sing saroleh sok nya sing daek ngaji, dambakeun indung jeung bapa. Neng didoakeun mudah-mudahan sing pinang jeung bahagia dunia akhirat. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana, mudah-mudahan ieu pangaosan agama pasinar barokahna. Abdi pidoa ti sadayana bade teras ngabujeng ka Jakarta. Margi abdi enjing bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia insyaallah. Abdi dionang ku artis kedah ngisi acara di Kuala Lumpur dina acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Aduh, dah kieu ari ngajieun nu bodoh maresep. Upin Ipin ge di Aminah. Aduh, mudah-mudahan ku kana mangece kurang dikumpulkeun deui ku Allah dugikeun ka surganya. Ya Nabi salam ya Rasul salam Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.